Oke guys, hari ini kita kedatangan budak Umi ya. Kemana? Kemana? Nagihan. Nagihan. Siapa orang ieu Bang Keuling? Ya. Tah, ieu lo bati ngadang duit eta begang sih. Itu jadi daging. Kudu negara nu setelah bati ngadang duit haram teh. Oke guys, kita mau BTS-nya budak Umi ini guys. Ini ada jelemek asup deui ya. Anjing framing. Oh iya. Iya editor JTK keur stres. Lebating editeun. Oke, itu budak Umi lagi siap-siap buat ngonten temanya itu pundung dari rumah guys. Jadi ini adalah tipe-tipe orang yang tidak bersyukur dalam hidup. Nanaon punung. Punung guys. Ripuh wae mah asli deka. Kamari sok hek sabeula. Ya budak Umi tinggal di beberengkes. Segala di bawah minyak. Ripuh Gusti nu agung. Sok kasediheun ari kieu. Sedih. Gusti beri hirup teh. Bisa pan. Naon diganti. Oke guys, sekian ya. Guys, bye.